Dodoy. Mang Dodoy baris ngaguar hanca carios nu katunda kamari. Carios nyambung anu judulna Banjir Getih di Darmapati. Ieu dongeng teh salah sawios karangan Kang Heri Supriyadi. Ayeuna parantos nincak bagian atanapi episode anu kalima. Mudah-mudahan ieu tongtonan ngajantenkeun tungtunan nungtun kana kasayan ajakan ulah janten ejekan ku ngalangkungan ieu dongeng. Mudah-mudahan urang singtiasa ngaraketkeun tali silaturahmi. Kamari pamit telepat dongeng teh ditutugkeun nalika Mang Iip atanapi Ramana Jang Dodo pasangrok atanapi patepang sareng dua prajurit utusan ti karaton. Mangga urang kawitan wae carios Banjir Getih di Darmapati episode anu kalima. Lujeng ngadangukeun ti kawit dugi karengsena. Saenggeusna tatanya ka sakeluarga nu pasangrok di pasampangan. Antuk nama dua prajurit nerepi ka buruan imahna Kang Atang. Sajurutna dua prajurit turun tina kuda teh. Boh Kang Diman nyiati pon kitu deui jeung anu sejenna anu harita masih keneh ngawarangkong di tepas imah gancang bae nyamperkeun ka buruan sarta anu saterusna mah rarengkuh mere panghormat. Bener ieu teh imah Kang Atang? Tanya salah seorang prajurit kituna teh bari rutret ka Kang Atang jeung Kang Diman. Tayohna maca nyaho anu mana anu ngaranna Atang teh. Leres pisan deh. Wasta teh pun Atang teh kupa mah parantos dicandak tadi ku Raden Angkara sareng dua pengawalna kadarieu tadi teh. Tembal Kang Atang anu sangkaana mah eta dua prajurit teh rek neang kupa. Oh jadi anjeun ngaran Atang teh. Lain rek neang kupa da kuring mah ka dieu oge. Sumuhun jisim abdi pun Atang sieun. Nah bade aya kapriogian naon atuh Den? Asara ruas Kang Atang pohara rengkuhna. Kuring meunang beja yen anak anjeun boga domba adu anu bulu jeung tandukna bodas kabeh. Gebang. Sararea sigan pohara rareuwaseunana mangsa salah saurang prajurit ngomong kitu teh. Ukur Jang Imron anu kantepon kalem teh. Da memang teu nyahoeun kana itu ieuna. Tugaduhun domba adu pun anak mah Den. Aya oge domba biasa. Bener heuh. Leres Den tembal Kang Atang deui bari tungkul siga anu sieun kanyahoan tina paroman beungeutna. Sieun rehna dirina keur ngareka carita. Teu lila pok nyarita deui dua prajurit. Cik, nempot di mana kandangna? Dititipkeun di batur Den. Sakadapan mah eta prajurit teh malah neuteup semu kurang kerung siga nu curiga yen Kang Atang henteu jujur dina nyaritana. Cik tempo kapipir. Eta prajurit neueup baladna. Domba biasa anu dipipir mah Den. Kang Atang gancang halangan lengkah prajurit anu rek ngalengkahkeun sukuna kapipir imah. Teu nya kapanggih ngawadulna teh. Cenah hari bieu di PHP-keun ka batur. Gancang tempo. Prajurit mingkin curiga. Salah saurang prajurit gancang ngalengkahkeun sukuna ka pipir imah. Kang Atang Jang Aji jeung nu sejina rempang-rempeng siga nu samar pola. Teu lila antarana prajurit anu geus dipipir nempo domba nyamperkeun deui ka baladna. Kumaha? Aya domba tuh. Alus pisan deh. Koplok ngawadul sia. Prajurit nyorongot sarta tutunjuk ka Kang Atang kalayan siga nu keheul pisan. Ampun Den. Karunya ka pun anak jisim abdi mah. Pun anak mah tos sakitunya aheun pisan ka eta domba teh. Kang Atang nepi ka acong-acongan nyembah. Satengah teu malireh kana omongan Kang Atang, kebat bae eta prajurit ngoreleng ka pipir pikeun ngabuktikeun omongan nu jadi baladna. Kang Atang, Jang Aji, Kang Diman jeung nu sejenna kaasup baladna eta prajurit naluturkeun ka pipir imah. Bener alus domba teh. Wah, pasti ieu Raden Angkara bakal mere buruhanna oge gede mah yeuh.
prajurit anu keur nalak-nalak domba siga nu pohara pisan bungaheunana. Domba aji tong dicandak. Jang aji luwa-luwe. Darek dibayar ieu jang. Tenang, duitna oge bakal gede ari dombana alus mah. Ceuk prajurit anu nuturkeun ka pipir imah deui siga neundeun rasa karunya mangsa nempo jang aji teh. Alah, masing bade dibayar sabaraha oge moal diical. Lah, eleh ku budak. Gancang keluarkeun. Teu talangke eta prajurit anu dititah, gancang mukakeun panto kandang, domba jang aji ditalian dina pelebah beheungna. Si Utih teu eureun beberelean, ari Kang Atang jeung Nyati gancang bae ngarangkul jang aji anu rek nyelenteng pikeun ngahalangan prajurit nu rek ngaluarkeun domba tina kandang. Nah, so heula para mitra, so kanca mitra mewah para pamirsa sadayana. Kang Atang jeung Nyati gancang bae ngarangkul jang aji anu rek nyelenteng pikeun ngahalangan prajurit anu rek ngaluarkeun domba tina kandangna. Pak, si Utih pak, jang aji cerik ngagebig-gebig leungeun bapana. Ulah ikhlaskeun kasih. Keun we engke duitna bulikeun deui kana domba. Kang Atang anu sadarieun eta dua prajurit teh lain lawaneunana ngan ukur bisa ngabeberah anakna kalayan pinuh kurasa karunya. Ulah nyaji ridokeun engke ku amang dipang neangkeun deui domba nu alus ji. Keun ikhlaskeun kasep. Kang Diman milu ngabeberah. Ah, embung aji mah hayang si Utih. Jang aji teterejelan bari ceurik. Nyati mah nepi ka ngacelak Cipanon nempo anakna kitu teh. Ieu domba kukuring rek dibawa. Perkara duitna tong hariwang. Engke kukuring dianterkeun. Salah saurang prajurit nyarita ka Kang Atang. Alah, domba aing tong dibawa goblok. Jang aji nyorongot ka eta prajurit. Ji, ieu tong kitu kasep. Kang Atang siga nu kasieunan pisan mangsa jang aji ngadat ka eta prajurit. Ari eta prajurit teu malire kebat bae ngalengkahkeun sukuna dituturkeun ku baladna anu satengah ngagugusur domba jang aji. Alatan merod embungeun dibawa. Prajurit setan sia, gelut jeung aing sia anjing. Jang aji ngaleleweh dibarengan ku murbutna cai mata. Aji, ieu istighfar kasep. Nyati rambisak ngagegebig anakna. Ari dua prajurit kebat bae ngalengkahkeun suku muruk kudana. Si Utih mingkin tarik beberelean. Liak! Jang aji baruntek bari ngejatkeun dua leungeunna cengkang. Kang Atang Nyati jeung Kang Diman anu keur nyarekelan jang aji nepi ka ngajarengkang kaaclengkeun. Kang Diman jeung Kang Atang sakedapan mah bati pating polohok sabab tanagana jang aji jadi pohara pisan bedasna. Ari jang aji saleupasna tina cekelan Kang Diman jeung nu jadi kolotna teh gancang bae ngaderegded budak dua prajurit anu geus rek tarumpak kana kudana. Kang Atang, Kang Diman Nyati jeung Jang Imron gancang nyarusul alatan melangeun ka jang aji. Kadiakeun domba aing prajurit setan. Jang aji ngajega kalayan pohara pisan gagahna. Kituna teh bari sabelah leungeunna dipake nulak cangkeng, ari leungeun hiji deui mah dipake tutunjuk ka dua prajurit anu aya di hareupeunana. Naon bebenyit hoyong dikepret sia ku aing. Prajurit anu titadi nahan amarahna alatan disentak sangor ku jang aji ayeuna mah beak kuat tes kasabaranana. Loh, geus tong saluarna tiraning budak baladna ngahalangan. Kojengkang sia. Salah saurang prajurit geus teu bisa dihalangan deui, langsung bae ngojengkang sarta nyabok jang aji. Lep. Jang aji gancang ngelok. Meberna dampaleun prajurit ngeplos ngan ukur nyabok tempat kosong. Sukabek. Bareng jeung ngeplosna panyabok prajurit sakilat jang aji nonjokeun peureupna kana gadolawan anu harita awakna keur samudongko neunggel pisan kana sasaran. Kuak. Aneh bin ajaib sok sanajan peueup jang aji kawilang leutik tapi balukarna pohara pisan rosana. Prajurit anu kabeunangan gadona nepi ka ngajengkang sarta ngaguak pohara tarikna.
kebut. Awak prajurit ngagebut ninggang lemah sarta anu saterusna mah pupuringasan bari papelengkingan. Sedengkeun baladna eta prajurit Kang Atang, Kang Diman jeung nu sejena nepi ka marolohok mangsa nyaksian eta kajadian teh. Kurang ajar. Wani ngalawan ka pihak kerajaan sateh goblok. Baladna prajurit gancang ngalepaskeun tali domba anu keur dicekelna sarta anu saterusna mah ngocengkang nyampeurkeun Jang Aji. Aji, niati siga anu banget melangeunana. Sok. Lain nyabok deui ayeuna mah prajurit langsung bae nenggelkeun peureupna. Lempeng pisan rek ngarah sirah Jang Aji. Aji, awas. Niati siga anu pohara pisan melangeunana. Lok, blos. Jang Aji gancang lok peureub prajurit anu ngahiup. Bang babaran pantukna mah ngan ukur nonjok tempat kosong. Sok, cekuk. Kalayan pohara pisan cepetna peureub Jang Aji ujug-ujug geus nyayang dina dada lawan. Wadaw! Prajurit ngaguak pohara pisan tarikna disusul ku awakna anu ngajengkang sarta ngagebut ninggang lemah. Masya Allah. Waduh. Aji. Boh Kang Diman, boh Kang Atang kon kitu deui nyiati mingkin ngajareng deui wae mangsa nyaksian eta kajadian teh. Komo Jang Imron mah nepi ka ngareclak cai acai tina bibirna. Alah. Nya eta disebat hok cai teh apura mitra molohok bari ngacai. Konea. Prajurit anu kasoran pangheulana maksakeun cintat deui bari pupuringisan. Sururung. Acan mah ajeg nangtungna si Utih nyurudug sarta nunggar pujur eta prajurit. Cepret, celeng. Wah. Prajurit anu ditupruk ku si Utih ngaguak pohara pisan tarikna. Awakna ngaceleng aya nepi ka 5 meterna. Kalayang. Kebut. Awak prajurit ngalayang sarta anu saterusna mah ngagebut ninggang lemah ngojoprak teu ojah deui. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kang Atang jeung Kang Diman mingkin ngagebeg deui wae mangsa nyaksian eta kajadian teh. Komo Jang Imron mah nepi ka nyuruluk cai acaina mun ceuk ditandean mah cukup meureun keur buah baso mah. Sanggeusna nubruk prajurit anu hiji sorot mata si Utih buringas neuteuk prajurit anu saurang deui anu harita keur jejalik jegan maksakeun hudak. Geus tih cukup sakitu oge ngawarah mah. Jang Aji ganca ngahulag nurut pisan si Utih langsung cicing. Balik sia bawa babaturan maneh. Jang Aji sesentak ka prajurit anu masih keneh jajalik jegan bari pupuringisan. Teu kungsi ngomong deui eta prajurit rumanggieun ngadeuketan baladna. Tetela geuning baladna teh kapiuhan. Sanggeus hese beleke naekeun baturna kana tonggong kuda kebat bae eta prajurit ngaleos ninggalkeun buruan imah Kang Atang. Kituna teh bari nungtun kuda anu keur ditumpakan ku baladna nu kapiuhan. Alah, Aji teu kunaon kasep. Niati hari weus-weus nyidik-nyidik kaayaan anakna. Aji ari maneh kasurupan kunaon? Kang Atang pipilueun ngadeuketan Jang Aji. Wah, bahaya ieu mah. Kudu sagancana nyari ka tieu tempat. Sabab Raden Angkara mah pasti bakal ngayahkeun balik tungan. Kang Diman rutret ka sararea. Tapi kudu ka mana atuh? Kang Atang siga nu pohara pisan bingungna. Ya, ka mana we atuh? Kalau urang sugan nu penting mah aman heulaina mah. Sakedapan mah Kang Atang jeung Niati ngan ukur pating haruleng siga nu pohara pisan bingungeunana. Ari dua prajurit anu kasoran mangsa nyang hareupan budak satepak kebat bae muru karaton saenggeus lumayan lila nyorang lalampahan. Antuk nama dua prajurit nepi oge ka hareupeun karaton anu kacidang gede tur pohara agrengna. Dina gapura anu aya di hareupeun eta karaton ngajeblang tulisan aksara Sunda anu unina karaton kerajaan Darmapati. Tilu geuning eta teh utusan ti kerajaan Darmapati. Rupina makin rame dongeng ieu. Nanging waktosna parantos teh kapan rutin urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Hapunten tina samudayan kalepatan enjing urang patokan. Wilujeng kantun kasadayana mangga permiosan.